alam dunia beki ancur, jalma-jalma geus lalacur, silih hewaan jeung dulur, poho kana alam kubur. Kahaturan ka sadayana asatid kangge naik ke atas panggung, mangga diantos ka sadayana para asatid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azama ala saati maulidihi kuntu syafi'an fi yaumil qiyamah. Kersana kesepuhan atas nami ketua penyelenggara Hurmatin Pribados, pangresa Ketua MUI sami Hurmatin Pribados, teka kantun kersana calon wakil bupati uga sami Hurmatin Pribados, para alim ulama, para kiai, ustad ajengan, teka kantun sami Hurmatin Pribados, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nampa hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Tipayun Pribados sabada ngahaturkeun tahiyatul muslimin, teka kantun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang, mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya di dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama, umaro, masyarakat, santriwan, santriwati bersatu dina ieu wengi bedituna
urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu nganggo perantawisan takziman sejak ngagungkeun kana waktos dilahirkeun anak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipimaksad aya sanes iwati sejak ngalap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ieu takziman ngagungkeun Maulid Nabi kalayan izin Allah. Muga-muga urang sadaya dikersakeun paranyang yuswa, disarengan ku sehatna, digarampilkeun rizkina, geus sampe bekeleun syariat hirup, hakikat nama geus sampe bekeleun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi punten ieu mah kanu hadir bekal ibadah seten kanu osok we, kanu osok nya kanu tara mah bekal hirup we. Sabab pamenak pribados sategesna kiai ustad ajengan ulama teu aya nu ngagaduhan ilmu ya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Jiwa raga keluarga harta bana kalebet ilmu eta teh kagungan Allah. Dikaurangkeun seten antu adul amanah titip, setiap tiap titip berarti sanes nu urang, hakikatna nu Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana nyarioskeun ilmu Allah ulah tebih tina sifat Allah, di mana milarian kana ilmu Allah ulah tebih tina sifat Allah, nganggo na oge ulah tebih tina sifat Allah. Naon Allah teh sebagian alit, Allah teh sifatna Ar-Rahman, welas asih, nyaahan, deudehan, bujeng-bujeng kajalmi itunya kakuuk we nyaheun, cirina tara nyawah tara ngebon kolintu eta teh hakikatna kanya Allah. Komo urang sareng urang, jadi di mana nganggo ilmu Allah ngamalkeunana, milarianana, nyarioskeunana ulah dibarengan sareng sifat kajalmian anu dalapan. Dina dada jalmi teh aya sifat nu dalapan: amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, rodiyah, kamilah jeung mutmainnah. Watekna jalmi mah pusingan, aralan, tepayaan, cegekan, geurehan, tebetahan, kuring adat, gede amek, eta watek jelema ti dituna. Munding teu kitu-kitu teuing. Maka lamun ilmu Allah tos digalo-galo jeung sifat eta, maka tebih tina kamangfaatan ilmu itu. Batak abdi ngabasakeun kitu ya, ibadah rizki bekal ibadah kanu osok, kanu tara mah bekal hirup we. Naon sababna hakikina Allah taala nyaah ka abdina, khususna ka jalma tarana geui ti bongkokna. Nu iman takwa nyaah da anuna sareng buatanana. Nu teu iman nu teu takwa ge Allah mah nyaheun, sabab eta ge lain buatan RT tapi buatan Allah taala. Kitu kanya Allah. Mun Allah ngewaeun ka jelema nu teu iman teu takwa, bari teh diramus ku Allah moal disesakeun. Geuning dihirupanna nepi ka ayeuna. Matak ceuk Allah, wa khalaqnakum ajwaja. Kami nyeun makhluk teh dua-dua, sawarga, neraka, bumi, langit, awe lalaki. Salah jeung bener ieu geus kudrat Allah. Moal aya nu bisa ngarobah kana eta takdir Allah. Teu aneh ke umat Islam lamun aya nu kafir. Teu aneh lamun aya nu kafir di dinya aya kiai ustad ajengan. Naon sababna? Lain jang musuh, ngabuktikeun yen Allah ngadamel makhluk dua-dua. Itu. Matak urang ayeuna punten-punten simkuring sanes saja maksad ngalalangkunganan ka para alim ulama, ka para kiai ustad ajengan, ampun-ampun ya. Itu
teu sakedik saja maksud ngalalangkunganan ngeimangan gitu wantun itu abdi mah dugi ka dieu teh hanya ngalaksanakeun pangangken sohibul bait beh dituna abdi saja ngahaturkeun silaturahim mudah-mudahan silaturahim ieu sing di dunya dugi ka alam akhirat. Kaduana kaleresan dina sasi maulud itu saur kersana kasepuhan pangdongengkeun. Jadi abdi mah sanes ngaos da teu tiasa nek kadongeng we itu mangdongengkeun sejarah Kangjeng Nabi anu sakatimu-timu simkuring. Sanes teu diajar jang kana ngaji teu diajar. Tapi abdi ge da apal pasantren sanes gudang ilmu, pasantren sanes gudang ilmu, pasantren hanya tempat milarian ilmu nama di Allah. Di lungsuran hidayah taufik ku Allah bisa ngaji, teu di lungsuran hidayah taufik ku Allah mana masih nepi ka maot ge moal meunang nanaon. Itu batak abdi oge kapungkur diajar alif-alifan mimiti nyabak kitab Sapinah tahun 63 pasantrena Keresek, Garut, Banjar, Limangan, Cikalama, Cileunyi, Bandung Pusat, Palekalerena Pangusen, Padalarang terakhir Pleret Sempur Purwakarta. Keluar di pasantren tahun 87. Jadi kirang langkung mempelajari ilmu Allah teh 27 tahun khusus ngagali agama. Sabab ari jalmi kapungkur mah barudak baheula mah jang tebih sareng barudak ayeuna. Nu ayeuna mah palinter karasep garulis, nu ayeuna mah otakna ge hampir ngaharib-harib ka malaikat kira-kira nya. Naon sababna era ku ketuangan oge atuh ai baheula mah mejus otakna sabab ketuangan agen teh aya nu bergiji baheula mah nya. Itu mudah-mudahan ulah kaparana ku barudak ayeuna. Baheula mah jang atuh kuli macul sapoe teh ngan saleter eta teh sapoe ti subuh nepi ka magrib. Kitu boga anak 7 ditambah inung bapana jadi 8. Untung hirup ge jelema baheula saleter ku 8 urang. Itu deungeuna cara aya nu mencit hayam sate gule teu aya. Gitu naon we rencang sangu tiasa nu ngarayap teu disesakeun. Itu aya gaang kini-kini kuang-kuang bangbung lege kadaharanna ge kitu nu baheula. Mata otak nage tepati gede kawas barudak ayeuna nya. Mata aki-aki gitu ka barudak ujang kasep di mana Allah nakdirkeun ka anjeun janten pamegat ulah robih nepi ka kiamat sing anger jadi lalaki kitu papatah kolot baheula ilmu tauhid teh. Di mana Allah nakdirkeun ka aranjeun janten istri sing parat nepi ka kiamat ulah robah sing anger janten istri jiga dongengnya tapi ilmu hakiki. Itu kumalamun hayang barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf, cobi bersatu antawis pamegat sareng istri melalui akad pernikahan barokahna putra. Kitu nu baheula mah sebab otakna pan ipis teh ya. Karena ilmu ge kitu nu baheula di mana bade milarian ilmu Allah agama Allah ulah sakali-kali kurang koreh karena pengetahuan umum sabab urang jalma terbatas kemampuan. Di mana bade mempelajari karena pengetahuan umum ulah sekali-kali kurang korek karena pengetahuan agama sebab urang terbatas kemampuan berpikir. Kumalamun hayang barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf, nu
kaluar ti pasantren, nu kaluar ti sekolah bersatu keur ngolah negara supaya jadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kitu jang ieu menyaritakeun baheula teu nyaritakeun ayeuna. Itu hari nu ayeuna mah nyanakna logika hasil pemikiran. Itu mana ting bungahna we ceuk nini lamun boga anak jadi awewe ongkoh, jadi lalaki ongkoh, kira-kira jadi naon mun dikabul? Pesantren ongkoh, sekolah ongkoh, ilmu ngaji teu kapanggih, sekolah teu junun, akhirna jadi malawading, jaluk lain bikang lain, nu kitu rarabuan. Itu abdi kapungkur di pasantren hiji we di Cikalamajang, duka kuatin duka mual barudak ayeuna. Jam 3 terus digugahkeun yang aya nu teu hudang digotong ku babaturan lalapkeun di balong. Kitu nu baheula. Gugah jam 3 korejat hudang nalar Jurmiyah, Sorof, Yakulu, Imriti, Alpia pas nepi ka bedug subuh. Itu bedug subuh berjamaah kakara sorogan dugi ka jam 8. Di jam 8 balagan Jurmiyah, Sorof, Imriti dugi ka bedug lohor. Ti bedug lohor berjamaah ngaji deui Sulam Taufik nya jeung Sapina dugi ka asar. Asar berjamaah ngaji deui Nasrif, Nias, ngawuku, ngabina, segat paslun, segat bismi, isim guar munsorif, kurang langkung 48 rupa ditalar temenang di tulisan. Temenang di tulisan ditenggel sirahna. Cekuru ayata sirah nek dipake naon. Itu kaburu maghrib ngaos Al-Qur'an sareng tajwidna. Kaburu Isya salat Isya deui balagan deui Sapinah Sulam Taufik takrib muin dugi ka jam 12 peting. Kakara hudang ti jam 3 Janari aya waktu ngaliwet jam 12 peting. Kitu nu baheula mah eta. Budak ayeuna ting hirup ting moal mende kitu-kitu. Itu nu baheula. Tu aya nyaritakeun ngaliwet, tu aya nyaritakeun sare. Amun aya babaturan golar-goler nek sare ditarewak kurura ponok jeung babaturan. Jang ti lembur ka dieu rek ngaji, rek ngadon hees. Lamun sakira-kira nek ngadon hees mending balik sabab ngaganggu sararea. Sabab lamun aya anu sare nu sejen ge bakal kabita. Badak ditarewak ku babaturan lalapkeun kabak paling saminggu dah. Itu bayat teh hees deui ka dituna. Kitu nu baheula. Salami kurah koreh kana ilmu Allah 27 tahun. Ternyata usi Al-Qur'an nu 30 juta intina dengan 2. Teu 3 teu 4. Usi Al-Qur'an nu 30 juta dengan 2. Hiji Al-Qur'an nyaritakeun jalan anu bener ceuk Allah kaituna ka sawarga. 2 Al-Qur'an nyaritakeun jalan anu salah ceuk Allah kaituna ka neraka. Ngan sakitu usi Al-Qur'an. Hiji nyaritakeun bener kaituna ka sawarga, 2 nyaritakeun salah kaituna ka neraka. Saur nu gaduhna Allah Ta'ala tingali kalimatna inna dina indallahil Islam. Kalimatna lain idza tapi in. Beda in jeung idza. Ari idza mah instruksi, ari in mah program. Jadi galian pribados agama Islam turun ke alam dunia lain instruksi tapi program nawaran hukumna. In jalma-jalma kami boga 2 wadah. Hiji wadah senang ngaranna sawarga, 2 wadah sangsara namina neraka. In pek parilih kamana nu kira-kira katanagaan. Ulah sok maksakeun maneh nu teu katana dialona kitu hakikina. Muncullah jelema 3 golongan.
hiji aya jelema anu nyuhunkeun ka Allah Gusti abdi mah jaga teh hayang ka sawarga cek Allah heug matak aing nyieun ke sawarga bisi siaharayang itu sabara golongan jelema nu ka sawarga 5 golongan jelema nu ka sawarga teu dipariksa heula da tujuan di dunia ge hayang ka sawarga salamet di akhirat teh ka sawarga we teu luak ieu tingalina duratun nasihin saja lemah nu ka sawarga teu dipariksa heula naon sababna teu dipariksa heula malaikat nalamat nu 5 golongan geus ka ditu malaikat kakarek datang cuk malaikat kamarana cenah jelema teh itu geus ka sawarga aluh ngehideng mah kitu sanu 5 golongan tingali dina duratun nasihin di poe kiamat nu moal dipariksa heula kahiji jelema beunghar mah moal dipariksa itu nya nya nah sabna jelema beunghar mah jag-jag RT geus nagih pajak ka jelema beunghar mah kalah pupuihane teu wanian punten beda jeung kana sangcara ti isuk nepi ka magrib teh aya 7 kalina itu tepung teh magrib kalah punten cenah teh acan gaduh nyang sarakeun RT unggul jelema beunghar mah ka sawarga moal dipariksa heula itu ya tak mudah-mudahan kanu hoyong bapak ibu sing baleunghar hoyong beunghar itu ieu mah ngawartosana bari diangomangan teu karep mun tiasa usaha nu ayeuna genti moal bener teh usaha nu ayeuna teh jauh piweunghareun nya uyak-uyak usaha eta we mah teu kira aya peningkatan cobi robi ngawitan ti dinten enjing usahana ical galih kapal payu genep we sapoe batina geus teu kairong hayang beunghar kalah dagang sapu uyun ya sama tiru pungkul geus seut itu jawab nya hiji nu beunghar kaduana jelema anu bubuk huluna jelema nu pejet huluna ka sawargana moal dipariksa heula naon sababna malaikat susah ngawadueuna ai jelema pejet huluna kumaha gitu nu pejet huluna kumaha jigana eta jalma teh bade angkat Jumatan hilap deui meureunana di poineun masjid teh nuju ngahotmik pakojot sampingna geblug we kana hulu setum laye we eta jelema nu pejet huluna moal dipariksa ku Allah taala sabab ditanya ge moal ngajawab gepeng huluna ngaranna si Said gitu nya katilu Pak Haji Ibu Haji amin fidawa Allah la yujarrul haj illa bil jannah teu aya deui ganjaran anu mau ngahaji mah iwati sawarga matak neutos arangkat jarah mah moal dipariksa ku malaikat naon sababna eraeun malaikat oge nama teh eraeun kopiahna bodas jadi kanu kopiah bodas malaikat genereng beda jeung kanu hideung nu hideung mah nengang langsung ditimpu bae kagitu nu hideung mah matak cerdas barudak ngarawa ayeuna mah sakola luhur pengalaman loba can munggah haji geus make kopiah bodas samarukna meureun malaikat teu neuleueun matak malaikat sok siarek nipu ka aing gitu nya anu kopiah bodas can munggah haji eta nu panggeulana teungeulan gitu geus peak nu can munggah haji kopiah bodas baru kanu kopiah hideung gitu ulah lawara nah yasin kan wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu dipidamel ku urang ayeuna ti luhur saujung rambut ti anak sausap dampal tukallimuna bakal ditaroskeun deui jaga di poe kiamat itu ada
opat para alim ulama tuantunun malaikat naros ka ulama. Naon sababna? Jabatan malaikat di bawah ulama. Jabatan ti Allah teh jang hiji rasul pangluhurna teu aya atasan rasul. Hiji rasul, 2 nabi, 3 sahabat, 4 tabiin, 5 solihin, 6 wali, 7 ulama, 8 malaikat. Jadi malaikat peringkat ke-8 di bawah ulama. Itu kasalapan jelema sesa muslimin muslimat eta mah sesana matak hese ngatur jelema sesa. Diadanan ku ustad aya opatan teh kitu jelema sesa teu salah da atuh untung nya diajak bakti ku RT kitu daratangna teh 11:30 ka jalan teh lain digawe ngawadul teh saburu bedug balik eta kitu jelema sesa. Jadi jelema sesama di hirupan seten lain ngalah bener ngadaguan runtuh langit teh baya paehna bareng. Kalima murang kalih anu pupus teh acan dewasa. Ai hoyong ka sawarga ai hirup kalau teuing nya hese salah mun bareto mah itu 8 tahun hos 10 tahun hos mesti keneh ka sawarga keneh. Ai 70 hirup mah tenggelanin malaikat ukul. Ya kelepasan hirup urang teh nya bijil lambat itu geus hirup hese paeh eta murang kali anu pupus teh acan dewasa eta teu dipariksa ku malaikat eraeun malaikat ngawadul jeung budak berarti cuma lagi asih mah itu ke sawarga bingung aing ngobrolna gitu. Budak aya 2 golongan, aya anu sagolongan cek malaikat tugas Allah teh barudak ka sawargakeun ka sawarga nya ujang nyai beranyang ka sawarga aya nu teu init dipiorang ka sawarga teh kalah nagen na budak teh itu cek malaikat ai maneh tidak ka sawarga Allah teh mung kalah cicing wae ngacung teh budak. Hei malaikat, syariat kami lahir ke alam dunia lain bijil tina bulah batu tapi aya inung anu ngandung aya bapa nu ngayugakeun papada kami dikasawargakeun ge ku Allah hayang mawa inung bapa tak aya eta budak teh nu kumaha tah budak anu kitu anu diaku ku inung bapa na lamun budak diaku ku inung bapa nah maka kasawarga teh moal daekeun sorangan hayang mawa inung bapa itu bapak ibu ngangken teh ka putra ngangken teh ka putra ngangken tukang tipu gitu nya beda ngaku logika jeung ngaku agama. Ibu Rama anu ngangken ka putra nah aya cirina ceuk agama nyaeta ku ekah teh eta tandana inung bapa ngaku anak lamun teu ekahan dongeng parat nepi ka akhirat ge moal wawuheun itu sanajan di dunia dipangmeulikeun motor kapal mobil anger ceuk agama moal ka aku anak itu ekah teh eta sabaraha kali cenah ari ekah unggal jam gitu jelema linglung jelema nyebutkeun saumur hirup sakali-kali nama pantes kitu ka anak ngakuna teh sakali we saumur-umur ekah teh ngangken putra kanu janten putra ai nek ngaku anak nek sakali wae nya unggal jam jangan anak kurang matak ekah teh unggal jam teu pira muncit muning hiji 50 tahun unggal jam muncitan muning tiga nasa kabupaten buras dijual pakai mencitan muning ya matak cek kalau gitu ya mampu unggal jam teu mampu unggal jam atuh unggal poe teu mampu unggal poe unggal minggu teu mampu unggal minggu sugan unggal bulan
unggal tahun itu Aisyah tahun sekali mata mante mata budak lagi kapeng aku kapeng hente gitu nya setahun sekali ting mah teu piraku jadi mah teu mampu lain teu mampu keken itu dainya mampu masuk gunukeun ayeuna ibu misalna keur kanggo nu alit milarian rezeki teh misalna tina ngaramet misalna atawa tandur ayeuna kulit tandur teh sapoe 50 juta lah ngitung duit mantong perak gileuh lah juta we pokona ayeuna 70 tahun kali 50 juta geus eueuh kalkulatorna bejat kalkulator ge dipake katawa gitu ade ini re tak budak gitu anu diekahan mah ayo jang cenah gerak ka sawarga da kami mah lahir ke alam dunia ge syariat aya inung jeung bapak kepada ka sawarga ge hayang mau inung balik deui cenah kitu tuh jangan inung bapak diubek di arah masar teh teu kapanggih sing horeng geus neuleumeun maneh di neraka itu cek budak itu cenah jiga nama huluna bapak aing dah terjun budak ka neraka panas sotenan kuno nyieun neraka kuno teu nyieun mah eueuh neraka panas neraka teh bahasa Arab hiji narun dua ka narun seuneu ka anjeun hakikina naon narun hawa nafsu ka anjeun sajalma nu di alam dunya geus ngagugudak ngaguguk nganteur hawa nafsu bakal jadi sini neraka itu anu teu nyieun seuneu mah nu teu nganteur hawa nafsu teu aya neraka itu Allah ngaganyar henteu Allah nyiksa teu itu secara hakiki lamun jalma nyebutkeun lamun jalma ibadah sana diganyar ku Allah linglung hakiki teh Allah mah lain ngaganyar ngan ngabuktikeun kana karya istilah bahasa kolot melak cengek buhan cengek melak tomat buatan tomat namun orang berbuat kehadean Allah ngabuktikeun ladang hadena tak ieu lain ganjaran hasil perbuatan orang itu orang berbuat salah ya Allah nyieun seuneu lain Allah mangnyieunkeun wungkul nu ngamodalanna urang madak narun ka teu narulo narun ka narun seuneu ka anjeun ayana neraka meunang ngagunuk-gunuk urang itu teteh ulah segala numeureun ka Allah itu mun Allah galak moal dihirupan teh jelema kitu hakiki punten-punten ya Kak kurang sempur ya tekumawantun orang peleret di Jawa Barat pangapikna nganggo ilmu itu di peleret sempur Purwakarta pangapikna tapi eueuh dua ngan hiji-hijina mama keturun nepi ka ayeuna ge itu nah teka berik meureun ilmuna nah matakan urang ayeuna nanaonan memperingati Maulid Nabi kahiji memperingati Maulid Nabi teh ngalap barokah mudah-mudahan ku barokah ieu ta'ziman ngagungkeun Maulid Nabi kalayan izin Allah kanu hoyong ieu mah kanu hoyong we ulah sok sayong ilmu Allah mah kanu haroyong sing paranjang yuswa nu alim terserah itu nya disarengan ku sehatna da panjang umur gae gering meribet madak sing panjang yuswa disarengan ku sehatna itu kanu hoyong sing garampi rezekina mun aya kadaek itu da muga-muga sing seureuzki gae hees wae mah buruk jeung cebetan jadi duit ya dirizkian ku Allah syariat kanggo bekal hirup hakikat nama kanggo bekal ibadah itu tah lalajo intina dina peringatan Maulid Nabi bade lalajo kana lalakon hirupna jelema bener ceuk Allah itu
Sabab Allah Subhanahu wa taala ngadamal jalmi tinu pangpayun-payunna dugi kadanget ieu can aya jelema bener dua daya ngan hiji-hijina teh punten urang ngakurkeun pendapat saur urang dieu saur para guru ai Allah taala pangpayunna ngadamal jalmi saha jelema nu panggeulana dijieun ku Allah taala saha cenah Bu Nabi gitu wayahna ngaraji deui nya nyerakeun eta gitu nyerakeun banget gitu jelema nu pangheula-heulana dijieun ku Allah teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil Allah teh dilebetkeun kana Al-Qur'an ayatna dina hadis qudsi laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami muanyieun bumi langit sawarga neraka katit pangeusina sanajan Adam upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad eta jelema panggeulana teh itu ngan cuma asli jelemana lain jelema bobodohan awas urang kieu gitu jelema asli punten lamun nyarioskeun ilmu Allah ngupingkeun ilmu Allah ulah dibarengan ku nafsu tarima ku kasadaran ya lamun nyarioskeun ilmu ulah amat tapi kaji heula ku ilmu jadi pangpayun-payunna jalmi nu didamel ku Allah teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh eta jelema teh itu madak abdi kasep yang santri timimiti nyuhun sirah nu ieu da can genti ayeuna mah nya timimiti disusuhun ieu hulu tapi kapoe ieu can apal kana rupana jelema gitu ya keki nya jeung moal aya nu apaleun kana rupana jelema iwati Allah nu ngadamelna gitu punten ulah dianggap ngece kaji sabab lamun ngaji teu dikaji kawas ngejo teu asak gitu kalah kermian jeung teu batan lintuh mah mun urang maca yasin sallallahu alaihi wasallam wal qur'anil hakim itu tanzilal aziz ta eta ngaji ngaranna moal jadi duit gitu teu dikaji ngaranna kitu aya ge sami punten ulah dianggap ngecek kudu jadi ilmu kaituna abdi teu apal kana rupina jalmi bahkan moal aya nu apaleun kana rupana jalmi iwati Allah nu ngadamelna ari ieu nu halal hadir di dieu ieu jelema lain-lain juri lain ieu ngaji kolot ieu ngaji hakiki jelema lain-lain aslina abdi gado keyakinan dina ilmu tauhid upama potongan model kieu kajian peleret ya ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat potongan kieu moal dikasawargakeun sudieun sawarga nempo bentuk model kararieu asli sawarga moal narima kana potongan kieu komo awewe nini aki-aki hayang kasawarga kira-kira tuh itu di dunia geus teu laku komo di akhirat aslina ari ieu nu katingali ku urang di dieu nu cing jarentul satu sangkangna lain jelemana kulit daging urat tulang lain jalma tapi wadahna bahanna tina opat cai seuneu angin taneuh dijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang lain jelema tapi wadahna di mana jalma geus teu betaheun dina wadahna kaluar disebut maot tah jalma manu bijil 1000 kali kiai ulung ilmu na nungguan nu sakarat eueuh nu nyahoeun iraha bijilna jelema nu galatak-galatak mah cangkangna matak cek Nabi wal asyu qawiyun piceun cangkangna mah itu matak cek dipariceun mayit teh ngaranna eta cangkang jelema da dikukut ge buruk
itu mata dipiceun nya miceun mah kumaha urang itu ulah sakutar atur da jelema teh elmuna teh sarua cangkang jalma teh asalna tina cai seuneu angin taneuh tayeun opat teh dulur urang lamun urang geus wawuh jeung anu opat moal aya hiji tempat anu nyerakakeun urang di ruang hirupan hirup di jero taneuh ge da taneuh dulur urang amun urang di ruang kalabu yatak berarti teu wawuh jeung taneuh itu urang diduruk moal paeh sabab seuneu dulur urang cirina dina badan urang haneut berarti aya seuneuan mun diduruk teh akrab geus silaturahim jeung seuneu ieu mah udud tibalik wae jeding geus teu wajas ieu jelema jelema naik kana tangkal kalapa murag kalah aduy naon sababna teu wawuh jeung angin lamun urang mengenal kena angin mah moal aya jelema anu paeh ragrag sabab angin dulur urang badak dicontohkeun dina pawayangan pejuang Islam pertama di Indonesia karya wali nu ka-10 itu nyelapkeun Islam di tengah-tengah budak maka seni itu ngaranna bayan cekna kitab ngan lamun dibayankeun kaburu nyaho manten urang hinu budak eta Islam matak disumputkeun ku bahasa kolot ngaranna bahasa siloka nyumput poek dinu caang nagrak bari teu katara di ngaranna wayang itu eta teh asmalakob jero nama lain wayang tapi bayan bayanun panaya ngaran kita bayan itu kade kanu araranom ulah saklempeng ai ngaji papai ka dituna itu ulah nyaho kejo ungkul tingali maculna bisa jadi sangu teh kadinya ulah urang boga rasa geus jadi profesor doktor budak sekolah SD lain dianggap sekolah stres moal jadi profesor doktor lamun teh sekolah SD heula malah ayeuna mah PAUD heula kitu pengertian oge sarua wae itu jang naon cenah golek teh cenah haram lain haram teh nyaho lalakon Indonesia agamana hinu jeung budak Islam asup ke perjuangan dalang lain bahasa Sunda bahasa Arab teteh tina kalimat dalla hartina tukang nuduhkeun ya kiai ustad ajengan itu dina salat aya doa iftitah doa pamuka doa nyuhunkeun kahoyong iftitah pamuka eta dina salat teh pang payuna terus Allahu Akbar teh langsung ngawasna doa iftitah dina golek ge sarua breng ngawayang golek panggeulana doa iftitah naon doa iftitah bima Arjuna nakula sadewa eta teh doa iftitah gitu sok gali ku bahasa Arab bima ku pagawean abdi ngahibur kieu tujuan abdi Arjuna tina roja ngarep-ngarep nyebarna agama Islam nakula kami nu ngarangna sadewa sada ngarang model kieu teh hese siling mal barisa eta memperjuangkan Islam baheula kuat kitu nah kadengeun ku budak kecing calang haram lah musyrik lah walalatir budak kunaha teh budak teh kakarek bisa mimpin tahlil oge geus asa jadi malaikat gila teh itu apa karena perjuangan batur menyebarkan agama Islam di tengah-tengah budak mampu buktina ina kiai ustad ajengan tebuh hitunganana ladang golek nah ayeuna kakarek becus mimpin tahlil kalah ayeuna salah kade kanu aranom komo ayeuna aranom ya ade nah alpiah pan gitu nu aranom mah nu anom teh 50 kahanap moal dewasa mesti ngalmun ngapak langit ge irfa bikanal mubtadas manwal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar kitu ceuk alpiah budak ngora mah ai kahayang ngapak langit kemampuan nol itu aki-aki dag-dag dig-dig kuli macul sapopoe nu aya dina sirah iwati beas keur maraban anak pengajikan budak ngora pagawean HS ti isuk nepi ka magrib hayangna motor aneh kan
nu kuli wae hayang beas nu hees ku hayang motor eta salah henteu emang masana di dinya ngantong di kuku karena agama ge sarua budak ora lamun ceramah ayeuna kahayang mah isukan iman takwa kabeh eueuh dalil ti dituna qudratullahi ijaj wa qudratul abdi kasbun Allah ngersakeun hiji perkara tanpa sabab bisa jadi jalma qudratul abdi kasbun sifat jalma mah diberi kemampuan teh sebatas berjuang berusaha hasil jeung teu lain urusan urang ngaji mangaji we caritakeun tah ieu nu bener tah ieu nu salah itu teu eling wae ya alhamdulillah eling mah kudu keung kitu ngaji tauhid mah sok ayeuna urang ngaji ka tetangga itu emarkeun ku urang ngajak salat breng we mimiti diajak salat itu tatangga teh nek salat zuhur oge jam 11 teh geus matet di masjid Ustad geus moal bisa adan-adan acan nek adanan naonan pantetangga lagi geus di masjid kabeh rugi Ustad henteu becus adan-adan acan ayeuna rek ceramah naon jelema geus hararideng itu madak lamun aya anu teu hideung teh kudu alhamdulillah hakiki yang naon oh iya panginten ajakeun teh ieu meureun ngamangpaatkeun ilmu teh jeung nu teu acan hideng ulang ngagugu nafsu itu hayang mah jelema teh eling kabeh eueuh dalil itu tingali kekuasaan Allah aya nu masantren tadi paleren balanya si Aden masantren di Sempur 48 tahun tamat 48 tahun tahlil saya itu cukup si buka murid yang kabur tahlil manten Cina 70 turunan inung bapakna Cina sabulan jadi mubalik luwih ti kiai metal sohorna ulah ditingali Cina nah tapi tingali kekuasaan Allah mampuhun Allah ngilmuan ka jelema sanajan turunan Cina ti ditu nah eta ilmu Allah teh itu ulah lalawarakeun ilmu Allah terutami kanu aranom badak dina ilmu agama nupang payun-payuna diajarkeun ka barudak ilmu aki-aki teh alif ba ta sa harkatna jabar jr ps sukun eta teh diawut-awut hayang nyaho barudak mikir henteu asli na nu pangheulana lain jabar heula tapi ps heula ps jabar jr sukun eta teh lalakon urang di mana jalma nincak remaja ps warofaul mubtadaan bil ibtida kada karopun khobarin lil mubtada di mana nincak kana remaja poek pikiran teu inung teu bapak teu nini teu aki kira-kira ngalawan tempo gulona teu salah emang masana ropa teh itu ps teh ropa teh ya domah teh derwe boga pamajikan nasab linglung eta jabar teh linglung mimiti boga pamajikan nek lalajo wae geus cepuh karajap ai ini sorangan boga pamajikan jeung pamajikan kurang duit ai pamajikan nungkul enggak hayang gering teh jaran rumah tangga nasab teh jabar teh boga we incu keyeungkeung ngadieuteuk wah geus harapan geus kitu mah nya tinggal sukun nih ka ituna malah anu leukeun mengeyeungkeung keneh ge langsung di ruang da mal bener dituluykeun ge kade matak syarat dina jumaah kan gitu minimal syaratna kumpulna jalma jumaah teh kudu 40 lain guruntuana 40 teh no 40 tadi potong 2 hiji aki-aki potong tong diasupkeun bilangan naon sabna nangtungna geus teu bener potong golongan aki-aki itu nangtungna teh jejeg
Kadua barudak jadwal barudak wajib Jumaah potong aki-aki jeung budak sesalangan tinggal 4 naik sah gede Jumaah 4 ekor gitu hati-hati. Nah iya wihdi karena pokok urang sadaya sejak memperingati maulid Nabi ngalap barokah di jerona bade lalajo kana lalakon jelema bener cek Allah. Iraha ieu teh ayana peringatan anyar. Matak sok aya jelema anu nyebutkeun muludan teu aya ti nabina bener. Mun aya jelema nyebutkeun muludan aya ti nabina eta ge bener. Keun ngalilieur nu bodoh we lah. Sina ngaji gitu. Lamun aya jalma anu nyebatkeun muludan aya ti nabina jelas sabab muludan tina asal kata walada hartosna orok pan nabi lahir ke alam dunya tentu ujug-ujug jangotan orok heula berarti muludan aya ti nabina sabab nabi lahirna orok heula. Lamun aya jalma nyebatkeun muludan teu aya ti nabina bener maksudna peringatan model kieu peringatan maulid nabi emang teu aya ti nabina aya nu nyebatkeun nabi ge cenah memperingati kelahiranana naon cirina Kangjeng Nabi pada sok puasa Senin puasa lain ti orok geus dewasa orok naman teu itu. Lamun peringatan maulid Nabi seperti kieu jelas teu aya ti nabina sabab aya peringatan maulid Nabi makarya para alim ulama tahun 300 Hijrah ulama salam dunya ngeluh laleulus ulama sadunya teu aya nu jagjag cing karieungkeun lain kurang dahar mikiran nanu diamutan ku ulama tahun 300 Hijrah. Saur para alim ulama Gusti geuning abdi nyepeng agama Gusti teh tos teu gaduh pingpinan rasul tos teu aya nabi teu aya sahabat teu aya tabiin teu aya solihin teu aya wali kantun jenenganana nu aya ayeuna golongan abdi para alim ulama boa-boa lamun golongan abdi dicana ku Gusti ingis Islam tamat di alam dunia eta kakeung ulama tahun 300 Hijrah. Nah kumaha lamun di dunia teu aya jalma nu Islam hiji-hiji acan upami wengi ieu sadunya teu aya nu Islam hiji-hiji acan tulus kata ulama kiamat bakal jadi poe Jumaah isukan tepat waktuna kiamat gitu hancur bumi langit. Lamun teu aya jelema nu iman saurang-urang acan eta kageung ulama lain takabur lain bedegong lain ngalawan kana hukum ya ari nu tos aki-aki mah modal abdi kitu nu tos sarepuh nini rek kiamat gen teu pati keung teuing urang mah hirup geus seubeuh ya pamajikan kungsi ngasaan nyawa wae da teu kungsi beunghar ukur kabagian mencung papada kiamat oge breng we gitu aki-aki ini mah itu mata ulama lain ngewaeun kan ini aki tapi nuarano medagi para pemuda-pemudi hanas dikukuti orok beraan dibere susu sapi sina hirup geus gede payu encan kiamat manten jadi ulama watir kana teu parayu gitu nya jadi karunya anak kana teu parayu geus parayu mah pae oge leuheung da moal ra teuing geus payung euy karunyaeun matak tahun 300 Hijrah ulama kumpul sadunya nanaonan ngamusyawarahkeun kumaha carana supaya Islam ulah dugi ka teu aya ti alam dunya musyawarah lah ulama salam dunya ngamusyawarahkeun naon ngamusyawarahkeun kumaha carana supaya Islam ulah leungit ti alam dunya sabar alami sakedap musyawarahna mung 25 tahun musyawarah ulama aya we kesepakatan hasil 25 tahun ngayakeun sejarah lahir Nabi itu
hasilna teh aya tulisan teh aya istirahat 4 dinten kalimakna musyawarah deui anu kadua. Nah naonan musyawarah anu kadua nampung pendapat para alim ulama. Coba cek anjeun lahir nabi kumaha kapanggihna, kumaha cek anjeun nami na musyawarah lain monis karena pendapat batur tapi tampung 1000 pendapat hijikeun ku pimpinan sing jadi hiji aturan anu di jerona 1000 pendapat eta musyawarah. Ai musyawarah kumaha kuring jeung berkajul jang naon musyawarah atuh ai kudu kieu mah ta ulama kitu. Tampunglah pendapat ulama sabaralami 25 tahun. Tahun 350 Hijrah kakara aya sejarah lahir Nabi. Teu aya kitab namanya aya dina emutan para alim ulama. Istirahat 4-5 dinten musyawarah deui anu katilu nyanak dina sifat kajalmian. Saur para alim ulama kapimpinanana urang teh sifat jalmi, ari jalmi teh kasifatan kedua sifat hiji sok khilaf, dua sok lepat. Maksudna nyuhunkeun widi, nyuhunkeun sepakat ieu sejarah Nabi supados diserat di mana hilap teh aya pilarieun bukaeun bukuna. Sepakatlah para alim ulama diseratlah ieu sejarah Nabi lamina 25 tahun baru teriweuh ieu teh ngakeun muludan teh ulama baheula. Muncullah kitab tahun 375 namina kitab Dardir. Itu disebar luaskeun teh kitab Dardir teh teu pajeng kirang pajeng lain teu pajeng. Musyawarah deui ulama kumaha carana supaya ieu kitab Dardir berlaku di umum digali deui ku ulama sami 25 tahun. Muncullah Dardir nu kadua namina al berjanji. Alhamdulillah muncullah berjanji tahun 400 Hijrah barang diuningakeun teh langsung pada nubruk ieu resep. Naon sababna pangnara resep kana berjanji sabab maca berjanji mah di jero naloba sinen itu diaeuk-aeuk make syair itu nya tah jadi wera resep nate ku syair. Mata kaudi moal nyanak tina kitab anu sanes da perjuangan ulama nage sejarah lahir Nabi mah iwati kitab berjanji. Abdi bade nyanak tina kitab berjanji bae alit-alitan punten ieu mangadongeng pangresa sepuh aing ngaos mah teu tiasa tina berjanji we ngan moal digali sadayana ieu berjanji sabab prayogi waktos. Upami abdi ngagali berjanji di dia dina panggung peryogi waktos 350 tahun sudi ceramah di dia ngetek-ngetek teuing nya buruk manten itu matak nek ringkes we nyanak tina berjanji teh 3 ekor. Nah maka 3 ekor pan sejarah nah lahir Nabi syariatna moal lahir jelema ka alam dunya tanpa parasea inungna jeung bapakna ladang gerelut inung bapak muncullah ladangna teh jadi RT gitu RT teh ladang pasea teh jadi na berjanji pada 3 hiji bapakna 2 inungna 3 batina orok. Ayat anu kahiji al muntakili fil guroril karimati wajibah. Ayat nu kadua hatta kubailal fajri yaumil isnaini sania asaro sahri robil awal. Ayat nu katilu wa baroja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadai alal ardi rafi'an rasahu ila samail aliyah. Tamat muludan sakitu. Perkuat kepidawa Allah nu tadi laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
satu acana aya bumi langit sawarga neraka sanajan Kangjeng Nabi lupang payun-payuna ayat teh Allah Ta'ala ngan tadi nanjan ditulis Allah mah beh dieu tadi nama Allah teh marbutoh buleud hu tadina hartina Allah buleud can aya naon hu baca kade jang santri pilih ayat tamu ka dieu ngadulna tepan dikirna teh kitu ponok nyogok hu ulah dicengcerikeun berarti jangan ngaji Allahu tadina hu itu ieu hu madamel we jalmi nyaeta Kangjeng Nabi teu acan nganggo wadah jelema sejati matak disebut nurullah kusabab Allah dumal-damal khususnya ngadamel Kangjeng Nabi maka hu ditamahan mimitina ku lam jadi la hu la Muhammad hu Allah la buatan hu nu ngabuat itu aya we Kangjeng Nabi tamahan ku hamzah mimitina jadi Allah matak saraya jelema nyebut Allah bener emang tadi nama kitu ngancan anggeus itu lamun ngejo kakarek gigi entong disalahkeun nyangu gigi ngancan anggeus itu ieu ge hu lahu alahu beurateun hamzah mamawa harkat jabar jerkeun hamzahna jadi ilahun ceuk kitab mantek kullu ma'budin ilahun setiap-tiap nu diyakini setiap-tiap anu dipercaya eta ngaranna pangeran badak zaman harita mah pangeran teh ungkuy-ungkuyan itu nya loba pangeran teh harita mah aya 48 bus pangeran teh nu teu ngaji moal percaya pangeran teh aya 48 bus nah bisa gitu nya bisa wae naon sababna jelema bodoh mah moal percaya tanpa bukti itu jelema bodoh mah sanajan aloh-alohan teu ngawujud mah moal percaya batak zaman harita jelema barodo aya nu nanya mang percaya teh ayana pangeran percaya da moal aya dewek ku nyieuna mah panunyeuna pangeran ngan aing keukeuh hayang panggih era rumah sadijieun ku pangeran panggih ge henteu ngirim-ngirim cilok aing atuh gitu akhirna eta jelema teh nareangan pangeran derengdong ka belah kaler datang ka belah kaler teh kapegat ku laut ai di tuluman lain tulumaneun laut mah matak manehna mentok geus meureun eueuh pangeran teh belah dieu mah derek ka belah kidul itu Sukabumi Cianjur ya Jampang Kulon gok teh laut di wae di ditu komo gede omakna wah ieu mah cenah komo ieu burung makan ka aing balik deui eueuh pangeran derek ka wetan itu nya nepi ka Kuningan Cirebon gok laut di wae mabur deui ka Kulon nepi ka Banten laut di wae akhirna pusing ka itu eueuh ka dieu eueuh bakat ku cabe nyabak dada dikeresakeun ku Allah barang dampale ngeuna antel kana dada karasa haneut muncullah logika ceuk manehna oh hirupna jelema teh cirina haneut moal aya nu bisa ngahaneutkeun kana hiji perkara iwati seuneu mun kitu pangeran urang teh seuneu matak urang majusi mah mangerana kana seuneu kakarek percaya ayana pangeran jadi urang ge itu aya hawa panas matak haneut hirupna berarti hirup leungit we seuneuna heuras setiis tah berarti itu sagrup pangeran kana seuneu sing inget umat Islam terutama nu aranom awas ulah ticaletot seuneu teh pangeran urang majusi nah tahun baru Islam kalah ngahareurikeun seuneu eling teh
gitu ya teh eta teh ngaranna kitu hadis Nabi nangtukeun wa afsadatil Islam bil Islam hancur Islam ku Islam deui nanaonan umat Islam make ngaeurekeun seuneu nya ge aya mangpaatna ai de kitu-kitu mangkena dianggapna pangeran majusi ka dituna sagrup teh itu cek sagolongan deui sanajan awak haneut oge da ai beuteung teu dieusian mah engke ge teu sorangan paeh di wae jalma harita tara ruangna teh kana roti geus leuleus awakna teh rarampeolan pangeran jadi teh hayang kana hirup kop kana roti seep 16 belentuk beuteungna teh jag-jag deui nuhun pangeran kana roti matak parat ka kampung-kampung ge ka urang jelema baheula mah ka sawah ka kebon teh tara jauh tina kantong kaneron budak ayeuna moal apaleun kantong kaneron di jerona teh pangeran amun keur ngaramet lulus pangeran peureuk beuteung godok kantong aya nu kana kanyutna nu kana huluna saep 16 hulu pangeran teh jag-jag deui nuhun pangeran gitu jelema bodoh itu cek sagolongan deui masing awak haneut beuteung sebagai siapanan poe mejus mah gempar kabeh ge jelema mun kitu pangeran urang teh panon poe nyaremah kana panon poe itu ulah janji haram wae jelema bodoh tadina kitu cek sagolongan deui teu puguh aing eueuh jug-jugeun mah nyarieun arca di Mekah zaman Nabi Ibrahim aya arca 684 dibabat ku Nabi Ibrahim saep 682 nyesa salakina jeung pamajikanana nu sohor ngaranna Lata jeung Uja soak Nabi Ibrahim ku Lata jeung Uja ditenggel bitisna kulingis sagede ping-ping alah kekejet Lata mah itu dirojok panonna kulingis kalah bijil seuneu nu lalakina ditenggel perabotna Allah ngihan matak cik Nabi Ibrahim kieu-kieu teh mana sudi ini teh geus itu kunaon hancurna Lata jeung Uja ku mukjizat lahirna Kangjeng Nabi begitu lahir langsung hancur nepi ka ayeuna dijieun ke teu ngawujud deui eta mukjizat Kanjeng Rasul teu kudu babak belur Rasul mah Nabi Ibrahim teu ka elehna pan begitu matak tong aneh itu ayeuna ge sok aya nu leukeun nyaritakeun ilmu Allah dibarengan ku hawa nafsu ibu-ibu rotin anu jusal sama ibu-ibu rotin teh sok aya teh 7 juta mah jeung jurig ada kabeh ngan saeutik aya meureun 40 siki marotinan teh sumanget ustad teh dan nulu jelema pas sumripu ibu-ibu nu rotin teh ngan aya opat nah ada tepuguh bentuk ustad asup ka madrasah cuma cengos we itu bus ke madrasah gek calik tuh uluk salam acan ujung-ujung ceramah we cok ustad ibu-ibu montong nemen-nemen duing hirup di alam dunia teh kasawah ka kebon tapi mimiti ustad nek stres lah montong nemen-nemen duing kasawah ka kebon hayang duit mah nyuhunkeun ka Allah wassalam balik ya pusing banget cek urang eta ustad teh boga pikiran teh nu opatan teh lain jurig tapi jelema batur memaksakeun hadir amek kana teu hadir ka sarawah mun amek berik nu ka sawah nah anu aya dicarekan diantep teh alah stres jelema kaget udah ka sawah kira-kira amek pedah teu hadir mah matak ibu-ibu nu opatan jeli pikiranana itu mikir ibu-ibu teh matak ustad balik teh tuturkeun ku ibu-ibu teh nyahoan ustad mun ibu-ibu teh nuturkeun barang hanyat ka bumina kareret ku ustad ibu cenah geuning teu euy henteu Pak Ustad nah hanya penasaran nu tadi teh
Joko Ustad mereka imah salah ngomong gitu aing tadi kadieu cenah Bu kalebet kajero itu calik aya naon Bu make teu teh Pak Ustad peryogi kauninga ku Pak Ustad abdi teh ka sawah ka kebon teh lain daekan lain getol ka sawah ka kebon teh abdi teh hayang duit ngan di sawah eta teh eueuh duit tadi cek Pak Ustad cenah hayang duit mah nyuhunkeun ka Allah atuh lain ti bareto gitu ibu-ibu itu sok Pak Ustad dikadekeun amun doa naon mun selawat mana mun ngaji Quran ayat nu mana mun puasa sabaraha taun sumpah abdi saksina bumi jeung langit moal netek deui ka sawah eta nek ngawirid teu Pak Ustad ngahulang Pak Ustad aing teh mere tadi geus lapok aing mere da doa teh geus dipapai kabeh ge eueuh nu jadi duit doa itu doa ieu teh majus kan daripada kawiwirangan itu dah lapok teh itu nya Ustaz teh tulis teh nulis naon dan nu katemong teh tungtungna ungkul dibaca ku ibu-ibu teh cineten teh kitu teh aya doa cineten kitu tayew cenah Bu amalkeun wah ibu-ibu teh aing ngadenge piduiteun mah bolotot samarukna meureun doa cineten nek jadi duit cubruk ke ibu-ibu nuhun Pak Ustad sumpah moal ka sawah deui nek ngamalkeun cineten kene cenah dadaharan mada aya beas pamasian ti Pak RT 2 karung nu sakarung menang maling datang teh ka imah ngadeluk ke ngawiridkeun eta ti Pak Ustad teh saminggu 2 minggu beas nungtut orot bibir geus rada cangkeul mueusan duit can datang keneh wae nincak sabulan beas sakarung bibir geus asa jeding duit can aya keneh wae nincak 2 bulan mah beas tumpur tinggal karungna bibir geus teu bisa diengabkeun balas ku ngawirid cineten akhirna cengkat gitu pokok tulisanna oge ti Pak Ustad teh diramus ibu-ibu teh galakna teh kaduluman Ustad ka aing keur waktu tulisan dikepul korleng ka pipir kop kana arit parenting arit keur doma itu beri Ustad itu nada dugi ka bumi Pak Ustad teh geus teu uluk salamnya jelema amek ti bulan itu keneh sok lebih kana pantau teh langsung dijejek pantona Pak Ustad nuju ngilikan kitab itu geuning ibu cenah ka dieu heutan ulah lalawara jelema geus amek ulah dibawa ngawadul nubruk kajenna oke cenah ibu ka dieu heutan dah cobi cenah aya tong ngomong can aing rek nanyakeun ieu mah ka Ustad naroski naon cenah Bu ari eta doa nu dibikeun ka aing teh kadawarsa nyebutna teh doa kadawarsa Ustad kabur tilmur eta teh nolol deui sia dikarepuk ulah lalawora ka jelema bodoh mah ulah seutak-seutik ganyaran seutak-seutik ieu doa bakal jadi duit eueuh boro-boro pantaran urang Islam ilu-iluan Nabi teu pernah Allahumma hujan duit gitu hayang duit mah digarawe pacing segut hees wae mah nu aya ge tumpur ilmu lain paranti ngabijikeun duit keur ngabarokahkeun hasil usaha bae awet sok aya kan geuning jalma Islam linglung ya muga-muga we cenah Gusti itu rezekina sing dibarokahkeun sok anu kitu kuatir teh teh nyahoan barokah itu daek nyebut tapi teh apa jerona naon ai barokah aqallu syai'i kafa wa kasiru syai'i kafa eta ngaran barokah saeutik mahi loba ulah nyesa kitu barokah ceuk ilmu ari mah saeutik mahi cenah loba sing seueur sasana barokah jurig teh mah itu dari tujuh ku umum mah nu disebut barokah teh saeutik mahi loba sasana eta barokah jurig coba 2 rakaat teh
Nah make doraka apa cek Allah innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin saja manusia kamu badirkeun rezeki pemberian kami mutlak dulur setan. Ibu sonten tadi masak aya keneh ke jopoe dulur setan engke wih ti dieu beakeun paduli geus gonol terus daripada jadi dulur setan. Poe tadi menang duit 1 juta penting iya aya kene awas jadi dulur setan beakeun beranyakeun kabeh. Tah eta ngaran barokah teh. Lamun jelema cenah kumaha isuk berarti pis iman. Lamun poe ieu Allah ngarejekian ai isuk Allah ka mana? Moal ngarejekian teu kuat iman nu kitu-kitu aja. Nya sieun ya berarti ipis iman alabatan plastik. Itu mentek wayahna duit wengi ieu saepkeun kejo tong nyesa saremeh ge bila perlu jeung bobokona. Gitu sami sukan teh ku Allah dibere di bobokok moal kuat nyekal iman nu kitu wae moal kuat siun we boro-boro keur isukan keur incu we di jero beuteung keneh nya kumaha ngabiayaanana cenah ijo tah kitu jelema rempag iman teh bijil ge teuing bijil teh henteu geus riweuh ku duit. Teh hari ditanya mah Bapak Ibu agama Islam wah Islam teh mana kamalangkem gitu. Nah asana hu lahu alahu ilahun urang Islam dieureun ieu boga pangeran ieu boga pangeran ieu lumuh tempatna. Ari urang Islam ditanya ke orang kafir Ustaz mana boga pangeran ya boga tidak malaya aing pangeran mah di mana luak lieu bingung ai pangeran urang di mana da urang kafir mah ditanya ku Ustaz ai mana boga pangeran boga moal aya uing pangeran di mana tuh di babakan anggeus Ustaz ditanya pangeranana di mana muncul nyeri beuteung teu bisa neluhkeun gitu kusabitu lain ieu lain itu geus di aku batur ieu geus di aku batur maka ieu lapan ilahun ditamahan ku alif lam nu mimiti namina alif lam lil ma'rifat alif lam keur ngabedakeun mana pangeran urang kafir mana pangeran urang Islam matak dibaca al ilahu beratin hamzah digencet ku harap sohe mabur hamzahna kaluhur jadi ya bar nangtung matak dibaca al lahu cek lebe lamun aya aksara 2 kitu buru-buru kawinkeun cek ahli tajwid idghamkeun jeung kawinkeun teh eta keneh lah rangkepkeun itu baca we tafhim jadi Allahu tah Allahu mah khusus pangeran urang Islam itu ciri na aya alif lam lil ma'rifat kitu asal-asalna Allahu ulah ieu mah anu maca Allah salah lain salah can anggeus sok tau dinyalahkeun wae itu lamun ngaji mah bakal kanyahoan itu lamun teu ngaji mah da nyahona Allahu we ujug-ujug kitu riweuh je mau ujug-ujug apa tungtungna teh nya mimitina ta eta. Jadi Allah ngadamel weh makhluk nya makhluk jeung ngadamel teh eta keneh nu pangpayuna nyaeta nur Kangjeng Nabi barang nur Kangjeng Nabi ningali kana salirana khariqul adat aneh aheng sehingga saur Kangjeng Rasul Gusti cacakan abdi buatan Gusti sakieu ahengna komo Gusti mah nu ngadamelna itu lamun sok kudu dibayar ieu badan abdi ka Gusti pisabarahaeun pihargaeunana jeung kudu kunaon mayarna inna arsalnaka syahida nabi model kitu ieu teh masihan contoh ka ibu-ibu bu di mana urang ningali salira teh ulah lepas di nu ngadamel urang di mana ibu ningali kana kaca enteung pan kaca enteung teh luhur keneh derajat kaca di awe mah daripada salaki mah itu jor wae salaki mah eueuh ge itu ai kaca mah pan ayeuna nek ka pasar nguntung teh dina lomari teh ti jam 3 tapi ka budug subuh teh karek sabelah itu
nya nepi ka jam 7 kakarek anggeus kabeh itu pohon deui meureunan geus beres ngaca kana kaca lomari teh kok deui kana kaca leutik asupkeun kana kantong cek urang teu anggeus kitu ngacana tadi make dibekal ongkok kitu. Coba lamun ningali kana sejarah Nabi di mana ibu ngaca ningali gambar urang dina kaca buru-buru emut ka Allah saur ibu Gusti geuning abdi teh sami sareng tatangi aya socaan ibu gaduh soca bu gaduh pamasihan Allahnya teu nyahoan nerapkeunana ujug-ujug narolol we sabaraha hiji ibu soca teh sabaraha hiji itu hakekina soca teh hiji dua soten kaleci nah itu lamun soca aya dua bakal sangsara hirup itu terojol caroge sumping cek nu katuhu ieu sarake aing cek nu kenca mah RT sangsara aja panon lamun aya dua nu mana nu kudu dirawatan itu matak hakiki mah soca teh hiji sabaraha hiji soca teh bu aya cek Allah dibere dua cek ku aing ngaku hiji ahlaan hiji deui cobaan itu teh kabagian bener dikitu-kitu gitu lamun hiji soca ku Allah moal dituna digigir sabab lah dia moal katemong matak dituna dage dina tarang baya sujud teh langsung bitu we gitu. Nah, ku isin-isina Kangjeng Nabi kudu ngadamelna ku Allah Ta'ala dugi ka nangis. Rag-rag cai soca 7 kecelakaan. Simpen nur Kangjeng Nabi cana ku Allah cai soca. Kecelakaan anu kahiji ku Allah didamel sawarga. Aya we sawarga, matak laulaka lama khalaqtul aflak. Sawarga eta bahana tina cai soca nur Kangjeng Nabi. Kecelakaan anu kadua ku Allah didamel eusi sawarga para malaikat. Kecelakaan anu katilu ku Allah didamel neraka nu dugi ka ayeuna can aya jelema nu hayangeun lalol kainya. Seuneun we. Kecelakaan anu kaopat ku Allah didamel langit. Kecelakaan anu kalima ku Allah didamel bumi jagat. Kecelakaan anu kagenep ku Allah Ta'ala ngawitan di damel jalmi ayat cangkangan Nabi Adam alaihissalam di sawarga. Jadi Nabi Adam didamel ku Allah Ta'ala bahana tina opat cai seuneu angin taneuh hijikeun ku Allah Ta'ala jelepeng jadi wujud cangkang jelema teu hirup da cangkangna keneh lempeng Nabi Adam ngagoler di sawarga. Cek malaikat ka Gusti geuning khalifah Gusti teh cicing wae saha we eta nu dijieun bieu can anggeus sia engke geus anggeus mah pusik itu matak ngawitan we dilebetan jelema ku Allah Ta'ala ruh gitu nya jalma asli teh ya sup kana inung sukuna matak inung suku Nabi Adam kakerejetan inung sukuna wungkul dan nyawa kakarek nepi ka dinya itu terekel karena keneung matak sok aya nu ugut-ugutan semet keneungna terekel deui kana bitis teu ngeureuyeuh maju gok kana tuur matak sarena sok murungkut teh nu murungkut teh nyawana karek nepi kana tuur itu ngeureuyeuh tina tuur teh kaluhur gok we kana jalan cagak itu di jalan cagak eta teh di tengah-tengah aya ramo tunggal nami nasi soleh ramo tunggal nami nasi soleh nah make dengaranan si soleh taat kadunungan di mana dunungan heesna nyangigir ka katuhu ngaplek ka katuhu di mana malik ka kenca ngaplek ka kenca matak nami nasi soleh gitu pangna uplak-aplek eueuh nyawaan supe nyawa kandinya kasih soleh teng nangtung tah nangtung teh ya nyawaan gitu matak tingali ku ibu caroge ibu eta
si Soleh. Namun kira-kira uplak-aplek itu ka dieu mending tek-tek wae. Jang naon dibawa gede teh alat ibadah. Ngagejed-gejed lengkah weh. Nya tek-tek simpan dina padaringan kukusan engke ge ngajleng sorangan. Tingalina kitab aya tawisna istri teh cirina awewe ngagaduhan daging kirang, cirina pameget ngagaduhan daging langkung. Cek Nabi liasula ata adulu teangan jalan adil-adilan supaya selamat sararea nu boga daging leuwih bikeun kanu kurang baya manfaat gitu. Pan tadina mah aya 3 jengkana pasikeun kanu kurang tinggal sasenti deui meureun dihakan manehna kitu kamanfaatan. Nya gitu kade tuliskeun bilih hilap mah si Soleh gitu lah. Itu ada tina muludan teh apal-apal si Soleh. Lah dawate. Nya dugi we kana mastakana hirup Nabi Adam. Nabi Adam di sawarga teh cicing we henteu nyengir-nyengir acan. Laporan deui malaikat, Gusti geuning khalifah Gusti teh cenah balem wae. Saha heuh itu cenah Adam? Nya jelema mah beda jeung anjeun, rame jeung teu rame teh kudu loba batur. Si ai sorangan cecengiran jeung saha? Oh jadi baeu teh eueuh batur. Nek kumaha atuh cicing aing nek nyieun hiji deui. Ceuk aloh ka Nabi Adam, nangkub cenah Adam, nangkuban we Nabi Adam di sawarga teh nangkuban. Nabi Adam nuju nangkuban dipencet tulang tongongna ku kudrat irodat Allah dipaut ka handap brol teh Nabi Adam teh ngajuru putrana istri Siti Hawa alaihissalam. Itu matak ulah beredegong ka ibu-ibu sabenerna mah nu panggeulana ngajuru teh lalaki. Tadi nama teteh lalaki mah ihtiyat, lalaki mah ihtiyat. Ai karasa bangga sudi 2 kali lalaki. Da nyahoon teteh bangga. Itu pancet tulang tongongna brol ngajuru Siti Hawa alaihissalam. Nya atuh keur mah di sawarga kata mah jeung awewe pan aya basa kolot baheula ai jeung awewe mantong-tong di sawarga di astana ge haneuteun. Gitu komo aja di sawarga weh Nabi Adam jeung Siti Hawa teh bobogohan weh kakoler ka kidul eueuh rona eueuh hancip puguh jelema ngan 2 ekor itu ulin ka kebon binatang duaan ka kolam renang nyaan cenah teh nyaan di sawarga aya kebon binatang ya aya pan satona kungsi turun ke alam dunya 2 kali. Zaman Nabi Ibrahim sakali, zaman Kangjeng Nabi dimirajkeun sakali. Eta sato ti sawarga jeung teu aya jelema nu apalin kana ngaranna eta sato. Ana cenah sok aya disebut burok lain ngaran eta mah asma lakob. Itu asma ngaran lakob lalanihan. Dumeh eta sato teh leumpangna kalbarki kawas kilat dina pada cepetna matak dingaranan si kilat ai kilat bahasa Arabna barkun burokun jadi burok-burok teh kilat lain ngaran sato eta itu nya. Nah nya kitu sifat jalma tiap-tiap anu mikaresep tara jauh teu mika ngewa di tengah-tengah Nabi Adam nuju bungah di sawarga iblis mageuleuheun. Godalah iblis eta Nabi Adam ku iblis soak iblis ngagoda Nabi Adam 200 tahun di sawarga mental iblis teu kuatin. Masa kalau jalma nyebutkeun Nabi Adam turun ke alam dunya kagoda ku iblis ngaji deui teh jelema silung teh itu soakeun iblis ngagoda Nabi Adam meunang 200 tahun Nabi Adam kala cecengiran cek Nabi Adam sok iblis bisi aya keneh ilmu nu can kapuasaan heula bisi aya nu poho deui teangan heula koda aing nyaho aing tujuan anjeun mah intina hayang mawa aing ka neraka matak soakeun iblis ge
mundur maliklah iblis, dan cerdas iblis, maliklah ke Siti Hawa. Itu Siti Hawa teh sekali ngajak ke jug nirilik asa nempot duit ping weh 2 gepok nirilik ke neraka nama engke lah nu penting aing loba duit teh gede teh nya. Siti Hawa ge digoda ku iblis teh langsung milu syariatna dipiara ngasaan buah holdi ku iblisna mah ditah ngadahar ngan teu bisa naik gitu. Mata cek Siti Hawa tu pangalakun sia jadi fitnah kumaha mun salaki maneh curiga cenah ka aing itu salaki maneh titah itu. Mata Siti Hawa miwarang ka Nabi Adam. Nabi Adam pemikiranna ponok aing boga pengajikan hiji-hijina pirahayang nu kitu mun teu digugu kumaha mun balik aing goboh deui itu. Mata Nabi Adam naik kana tangkal buah holdi kusabab tu izin Allah Ta'ala barang antal dampal pananganana Nabi Adam ragrag kubrag katana sawarga barang antal kana jagat sawarga Nabi Adam raksukanana teu aya sajewer-jewer acan bulucun katingali ke Siti Hawa. Cek Siti Hawa ulu itu salaki aing ngabelaan kahayang kalah ragrag ditubruklah ke Siti Hawa brak ditubruk keras leungit di sawarga leungit ternyata ragrag ke alam dunia. Nabi Adam dituna di silangit wetan, Siti Hawa dituna di silangit kulon, tepung di daerah Mekah di puncak gunung didinya tilas tepangna Nabi Adam jeung Siti Hawa. Kacarios sejarah Nabi nur Kangjeng Nabi ari Nabi Adam tos aya di alam dunia mah turun ke alam dunia sup kana ta'arna Nabi Adam matak al muntakili fil guroril karimati wajibah eta sejarahna nur Kangjeng Nabi teu muntakili fil luluncatan pipinahan ajleng-ajlengan nancik dina ta'ar Nabi Adam kulem sapatemon luncat kana patuangan Siti Hawa kadu putra tisadaya putra Nabi Adam kancikan ku nur Kangjeng Rasul mung hiji Nabi Adnan alaihissalam. Nabi Adnan dewasa tepang jodoh nikah kulem sapatemon muntakilipil luncat kana patuangan istri Nabi Adam Nabi Adnan teras we kitu muter nepi ka Nabi Ibrahim mengaduhkeun kieu kana berjanji walamma aradallahu ta'ala ibroza haqiqatil muhammadiyah wa idharohu jisma dugi ka kitu Nabi Ibrahim kami pernah nguping nur Kangjeng Nabi nuju ngaos dikir dina hate kami Nabi Ibrahim kuat kitu tamun takilipil teh lami ujungna nur Kangjeng Rasul ngancik dina ta'arna Raden Abdullah tebang jodoh Raden Abdullah sareng Siti Aminah nikah nur Kangjeng Rasul luncat kana patuangan Siti Aminah sasasi kaduana dilebet kandungan Siti Aminah Raden Abdullah angkat icalan angean di kampung ka kampung dugi ka kampung Bani Adi na berjanji aya Bani Adi Yiminato Ifatin Najariyah barang Raden Abdullah dugi ka kampung Bani Adi kalah tedamang bekilami bekiparna ujungna Raden Abdullah pupus di kampung Bani Adi itu Siti Aminah ngandung diaping ku malaikat turun di surga ngaping Siti Aminah tuh dugi we kana waktosna lahir tah ieu mah lahiran mah ilmu khusus kanggo ka ibu-ibu kene bapak-bapak mah teu ngadengekeun ge itu ribet ngadengekeun nu ngajuru mah iraha ari Kangjeng Nabi lahir ke alam dunya na hatta kubailal fajri yaumil isnaini sania asaro sahri Rabiul Awal Kangjeng Nabi lahir ke alam dunya sok aya ninyebatkeun Nabi lahir ke alam dunya teh dinten Senin cigana maca berjanjina peureum merenta jelema aya oge ninyebatkeun Kangjeng Nabi lahir malam Senin ngimpi meureun teu bisa nyebut hatta kubailal fajri pan hatta kubailal fajri Kangjeng Nabi lahir ke alam dunya bareng jeung bijilna fajar ari bijil fajar lain beurang lain peuting
bijil pajar salat subuh teu sah beurangna can datang. Bijil pajar salat isya teu sah pentingna saeb. Mata Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia lain berang lain penting, tapi kubailal fajri bareng jeung bijilna pajar cek Allah sahida masihan contoh ka ibu-ibu bu upami hoyong ngagaduhan murang kali anu soleh solihat hati-hati ngalahirkeun ulah janji borosot tingali Kangjeng Nabi lahirna bijil pajar. Ieu mah dicontohan ku Kangjeng Nabi lahir bijil pajar alah tengah poe bijilna teh moal bener budak bijil tengah poe mah kawuk budak bijil tengah poe kapanasan nya jeung hese duit budak bijil lohor masuk tingalikeun jeung goreng adat belet pentingna mah nu nyangsarakeun mah eta sok raraoskeun ku guru ngaji ku guru sekolah pang ribet-ribetna ngadidik budak anu belet nu bangor mah teu beuti pusing nu belet malah soak diuruk 3 kali teh kalah tangah walah guru teh hayang nimpu ge kana huluna itu mangkaning taklim muta'alim ngancam nek guru ngaji nek guru sekolah lamun pangangguran nyentak budak belet bakal dituntut ku Allah jaga di akhirat. Sebab belet jeung pinter lain urusan guru lain urusan bapak urusan Allah. Nek terudat kumaha guru teh disentak belet disentak dituntut ku guru aku pangeran sanu salah ibu na ngalahirkeun janji wae kitu nu riweuh pan guru teh mantuan nyeun henteu tempol beletna dikagurukeun ngarudatkeun ngada kade bu ngalahirkeun teh wayahna kudu bijil pajar itu janari ngalahirkeun nabi contohna kumaha cenah lain kumaha janari itu wacana budakna hayang bijil wae isuk-isuk tinggal mikir we ridon teh boga budak belet jeung piomongeun acenah henteu tahan heula kumaha tahanna da parabot ibu teh teu aya nu 14 bata boro-boro anu ibu parabot teu pati buahan nu bapak ge nu buahna gogoyotan ditubruk teh han sakieu sok ajaran hayang naon nu bapak ngaguyun parabotna buahna ditubruk kieu mah bunyi plok aman komo nu ibu buahna timbang nete di kitu teh keupul we cenah hese ku sorangan mah pan aya nu boga kewajiban ngurus masyarakat RT jadi kewajiban Pak RT teh ngeupul eta bising bijil lain masa itu kamu jam 8 budak nek bijil tahan ku Pak RT ngadaguan janari cing hayang nyaho Pak RT jiga naon eta itu mah burung ai bijil ai nyuhunkeun pensiun soak renyuk ngumpul eta tak itu sejarahna ya hiji dah mudah-mudahan urang ibu-ibu mampu ngalaksanakeun nurutan Kangjeng Rasul shalawat istighosah lah assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khud biadi qolat eta Gusti pasihan kemampuan abdi nurutan jejak langkah Kangjeng Rasul qolat sakedik we kitu bilang barai sadayana makan teu mungkin ku syariat oge sakedik ge teh salat istighosah teh alhamdulillah ku bapak-bapak mah dikabul nya ngan teu pati karasaeun meureun lamun dilenyepan mah teh pang barokahna salat istighosah Kangjeng Rasul teh istrina teh 12 nah cenah abdi manguping teh salapan mata kudu bener ge ngajina istri Kangjeng Rasul teh 12 waktos Kangjeng Rasul ngantunkeun ieu alam dunya nuju meneng keneh istrina kantun salapan deui jadi salapan teh sesa urang ngajerit ka Allah ku shalawat istighosah qolat hilati adrikni Gusti pasihan kemampuan abdi nurutan Kangjeng Rasul kitu Kangjeng Rasul 12 urang hiji udah ngaduana ge qolat sautik banyak apa jika diberi hiji ada ngentana ge sautik coba lamun ngentana loba itu Kangjeng Rasul 12 mejeuna Rasul urang mah 70 80 gitu nya bapak dari buah kepada nunggulan paeh wae sugan urang nah gitu sejarahna kadua ka ibu-ibu
wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal ardi rafi'an rosahu ila sama'il aliyah. Kangjeng Nabi lahirna ka alam dunya ngala ka bapak. Jadi upami ibu-ibu hoyong ngagaduan murang kali anu soleh solihat tingali Kangjeng Rasul murang kali lahir ka alam dunya teh kudu ngala ka bapak. Lamun budak lahir ka alam dunya ngala ka indung anggeus moal piwejesin sangsara we budak ngala ka indung mah kudu ngala ka bapak. Kumaha ngala ka bapak teh wadi'an yadaihi alal ardi. Kangjeng Rasul mah lahirna ka alam dunya ibu nanang karak, Kangjeng Rasul mah lahirna nang kuban. Wadi'an yadaihi alal ardi matak ngala ka bapak. Ngala ka bapak pan bapakna ge nyeuna nangkub. Nes ge bijil make nang karak kitu. Jadi nu nang karak mah ngala ka indung moal pi benereun. Itu jadi kudu ngala ka bapak. Matak mumpung di jero keneh teh elingan ku urang. Kade ujang nyai lamun bijil kudu inget ka bapak maneh. Pan bapak maneh ge uyak-uyak na nangkub. Maka bijil ge kudu nangkub deui. Rupina urayan ti abdi cekap dugi ka nangkub wae hapuntenna anu kasuhun. Intinya ieu mah ngadongeng sanes ngaos insyaallah aing ngaos molah kasubuhan cur ya tah kasubuhan. Ieu mah ngadongeng we di mana aya anu sae cocok sareng agama muga-muga sing janten ilmu nu manfaat barokah nu lepatna mah abdi nu ngadongengna bapak ibu nu ngupingkeunana muga-muga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.